Apan urang mah hirup teh butuh tuang, hirup teh butuh sare, hirup teh butuh mandi, hirup teh butuh pakaian, hirup teh butuh padumpukan urang mah aja. Kadiedakeun bab kayak dikembangkeun hirup teh kudu piknik gitu kan. Seueur pangabutuh dina hirup urang mah. Tah hirup Gusti Allah mah kieu bin nafsihi. Henteu mika butuh naon-naon Gusti Allah mah hirupna teh kitu. Matak beuki seueur pangabutuh teh pan beuki sangsara nya eta teh. Matak tong seueur teuing pangabutuh teh. Margi naon lamun diseueuran pangabutuh mah rasa sangsarana datang gitu. Jadi kada ieu teh filosofina gadah hartos. Beuki saeutik pangabutuh jami beuki jembar. Beuki loba pangabutuh jami beuki sangsara. Sanes berbicara realitas. Berbicara pemikiran. Hayang naon nu aya sangu eta lah pilanan keur hirup tatus teu beuki kabutuh naon-naon da teh. Dan jelema teh jembar gitu. Tara ngalaman sangsara gitu. Benten jeung jami nu seueur syarat gitu. Abdi mah teh kaeng tuang ieu kedah ieu kan gitu nya. Tuangna kedah jam sakieu. Oh eta teh beuki seueur pangabutuh, beuki sangsara eta. Abdi mah yakin teh acan waktosna geus kedah beri tuang teh kan gitu nya. Itu teh pinuh kitu tah aturan teh pinuh. Beuki kan diciptakeun ku akal urang. Kapan eta teh dasarna teh tina gaya hirup hedonis. Gitu. Sarapan saya nama ku buah eta teh sateu acan ku sangu teh. Eta teh tina maca buku eta teh. Sanes di mana tina maca buku eta teh. Janten pami teh acan tuang buah, abdi mah teh acan tiasa tuang sangu gitu. Eta teh. Eta teh manehanana nu nyieun sasangkaan, manehanana nu kasiksa eta teh kitu. Geus lapar, buah keur eueuh di pasar, nah lapar teh kitu. Tamatan tong loba-loba ting pangabutuh da beuki loba pangabutuh eta teh. Beuki sangsara gitu maksudna teh. Kaitkeun kana wahdaniyah tos segala simpel teh kitu hirup mah kan gitu eta. Tamatan kiamu binafsihi. Jembar teu mika butuh naon-naon mata entong sok dijajadikeun teuing atuh gitu. Antara pangabutuh jeung kabutuhan teh bedanya gitu. Ai pangabutuh mah eta mun teu tiasa henteu kedah aya tos we cekap. Lamun kabutuhan mah pan tiasa dikembangkeun teh. Tiasa dikembangkeun. Keur bobo butuh piyama. Ya, keur olahraga butuh training pan kitu teh. Keur kaondangan butuh bating tong segera dikembangkeun teuing atuh gitu. Pokona mah keur nutup aurat geus we kitu. Lagu kudu kaondangan mah ge Gusti Allah ge terang nya. Ieu teh hamba kami anu kaimananana geus teteg karunya teuing lamun datang kaondangan disengserikeun batur da wenang Gusti Allah manganteuran batik teuing ti mana kitu. Ngantong dijajadikeun teuing gitu. Sabab naon beuki dihadirkeun pangabutuh, beuki gede sangsarana gitu. Sok siga tuang diajar keur nangtungkeun tulang tonggong pan labu meunang daging teh nikmatna teh luar biasa eta teh. Naon da pamadegana teh keur nangtungkeun tulang tonggong. Abdi nu penting mah bisa hirup tos we sakitu. Pan Gusti Allah teh kal kasabalikna, kal kasagala dipasihan. Tibalik jeung jalmi anu nangtoskeun kitu. Ieu teh unggal dinten teh kedah sayuran teh. Margi pengaruhna teh tah tina buku deui we teh. Buah-buahan unggal dinten kedah cek anjeunna teh pan. Komus saya nama sampurna mah tutup ku susu eta teh. Tah eta teh teori eta teh diteureui buleud-buleud. Lamun misal aya nu kurang teh ngarespon jasana teh. Teh karena awak kita kunaon tadi can minum susu tah. Dan jalmi mah kumaha sasangkaan gitu. Lamun cek urang piraanan keur nangtungkeun tulang tongong atau sasangkaan sakitu pan. Tah mata sesederhana mungkin ngadamel sasangkaan teh. Tong dijajadikeun teuing gitu. Naon sanes teu kengeng sanes. Upami pertimbanganna kaimanan sanes bentuk nu dimasalahkeun. Naon cing rasa. Rasana iman teh pan luar biasa teh. Nikmatna gaduh pangeran nu jenenganna Allah Subhanahu wa taala nikmat. Tah rasa eta nu dipertahankeun teh. Alim kaganggu teh. Si rasa eta teh. Matak sakur-sakur pangabutuh, sakur-sakur nu rek asup sakirana ngaganggu ieu ditolak gitu. Aya nu ngajak usaha batina samiliar kan didangu-dangu ruksak ieu mah kaimanan urang. Kitu itu. Teu aya nu dipertimbangkeun abdi lebar ku rasa nu ieu itu maksudna teh. Tarasa nu nangtoskeun teh tamatak beuki nikmat iman, beuki teu butuh naon-naon eta teh. Da rasa iman betul kaelehkeun ku naon-naon.
kana tuangan wah tebih atuh rasa iman dibandingkan jeung rasa nasi padang tebih mata teu pati kabarita kuno kati teh gitu dibandingkan jeung nikmat tangang wangean wah tebih gitu mata lamun jang mitos ngarawaskeun nikmatna iman dan teu aya dipertahankeun kajabi rasa nu ieu gitu ta perkara-perkara nu sakirana bakal ngaganggu kana rasa ieu teh digebahkeun najan cek johir mah sigarek merek kauntungan tapi lamun ku dirina karasa ngancam kana keimananana ditolak saharita teh gitu ditolak saharita gitu tamata sesah lamun teu kaalaman mah gitu ya ieu teh sesah gitu eta beda kedah kaalaman heula nembewek ngaraos teu aya artina teh artos miliaran teu aya artina ketika dibandingkeun jeung rasana nya bayangkeun atuh anjeunna teh nu gaduh langit jeung bumi gitu ya urang ngosok kerada ruas ieu teh nu gaduh gunung di daerah Bogor wah gitu kan urang teh ieu nu gaduh langit jeung bumi unggal peuting penak gitu ya eta teh entos teu butuh naon-naon gitu entos teu butuh naon-naon da gampil atuh da hayang menta ngan teu aya nikmat nu ngelehkeun dedeuketan jeung anjeunna teu aya teh gitu dan nikmat deukeut jeung anjeunna teh luar biasa gitu nikmat caket jeung Gusti Allah teh luar biasa alim di sisi lihan ku nanaon ge alim di sisi lihan ku awewe nu geulis di sisi lihan ku harta banda nu seueur di sisi lihan ku bumi nu agreng alim gitu eta teh tamatahna kajebak jalmi lamun masih kere gaduh visualisasi nikmatnya aya dina lubak-libuk katipu tah katipu asli demi Allah katipu nikmat mah justru dina jembar naon cing jembar teh teu butuh naon-naon hartosna jembar teh saya berarti teu gaduh naon-naon langit bumi nu urang pan kitu pan langit sareng bumi teh nu urang kitu nya maksudna teh lamun tos ngain ka Gusti Allah mah kitu ngan da teh aya nu pika butuh kajaba muntang ka anjeunna nu pika butuh mah kitu tapi filosofina seperti itu gitu hirup da Gusti Allah bagian mu bila ikhlas wahdaniyah tunggal nu hirup teh anjeunna lian anjeunna mah sana sirup tapi dihirupan gitu.